Padma negara angkir mayang anu piwang deh. Mangga. Ayah piwalang kalebet mangga Gusti Prabu. Putri gelis turas pati jangkung alit campareni Putri gelis turas pati jangkung alit campe reni walahirna ngadaun silenjang malang kelunge sigana daekeun moal kitu dikawinkeun gitu. Kolot kuyang kawin ka si mayang arum sudi gelis adi akang mayang arum taulanung Raka Prabu ayana pangat lagi panjenengan diangkir ka dieu aya naon kieu saja nama geus adi akang hidup depan ayeuna geus masa lajangna umur mah geus 25 tahun tos nyekapan kana alam rimbitan hidup dina waktu ayeuna aya dua jelema anu sumping kadua wati pikeun ngalamar nyatana Gatotkaca sareng Raka Prabu upami Gatotkaca mah kange yai tiba-tiba nengah Pandawarguna upami Raka Prabu Baladewa kange Burisraba nya aika ulama kanu mana ge moal burung ngajurung kuduma pasti ngarestuan aing jadi kolot nu penting mah hideung suka nyatana kanu mana oge ayeuna mah balik deui ka hidupna asal hidup bahagia pek milih nu mana tulangkung anu gelis mayang arum ati-ati lagi panjenengan mas terjadi masalah pada kanu mana oke nanging sadacana oleh panganten lagi panjenengan teh gaduh syarat-syarat koyo lagi panjenengan teh gaduh kakoyo dimana ke jaga pangantenan anu kahiji koyong dirias jatana ku Dewi Patang Dewi Gedeng Patang Lodaya bukan hias warga eta hayang dirias ku Dewi Gedeng Patang Lodaya alah
teh kudu pusing jeung amang manger. Iya gitu di Astina ya. Alah naik angin tuh. Kapan aya di urang teh setagana mayit ngaranna Dewi Gedeng Permoni eta ge sarua awewe patangna negatifkeun atuh ngaranna ku Dewi Gedeng patang lo daya beres pokona jeung mama sip banget beres ieu ai popolo teh tenang jeung mama tenang di Majalaya tuliskeun sangupan sok tah kitu Raka Prabu sanggup eta mo ya tana syarat-syaratna aya keneh Raka Prabu anu kadua hoyong Dimas kawinan ku Pajang Mas anu beratna 1000 kilo dicanakna ku 100 jami Pajang Mas mah alah gampang ayo ngamapan di kota kurang edisiin Ratu di Catrik aya Prada nyeun Pajang Mas dina beton dicor Prada we terus di Prada tuh sarua kana Pajang Mas ditarik na ku 100 jelema alah kecil kapan aya Kurawa mapan gampang atuh pasti mantuan atuh aya anger beres Mang sanggupan beres Mang teu apa moal tetep beres aya Mang matuh sanggup aya keneh aya Raka Prabu anu katilu di mana oleh panganten teh hoyong dikepetan ku kepet si Banaru kipas tapi taya mengepaskeun kipas ajaib Raka Prabu Mang hese eta mah kipas ajaib itu hese kumaha kipas geulana di mana hirup sorangan par kipas lagi alah kecil aya anger atuh ulah ku jelema pan di kipasanana nya ulah usah Mang nah atuh meneh hese nyinem ka tukang rias kipas nu rada gede make bola ditalikeun tuluy we sing panjang tuluy talikeun kana buntut kucing pada talikeun jelema mata ge kucing na we bare bahasa bujurna pas kitu pan kipas tah beres Bang beres salut aya keneh Raka Prabu anu kaopat hoyong di mana oleh panganten teh hoyong di aping anu sami sareng panganten upami panganten lalaki sami sareng panganten pamagat upami panganten istri sami sareng panganten istri salah tuh Bang sayu alah na aya anger tuh lain masalah aya anger kapan beli sama mah browes si kumaha diri asa sok saleksa si gampang anger kapan di Astina teh aya dulu sasana anu sami ait-aitan ait padu ait-aitan ya tuh sami pan meureum beungeut teh sareng buri sawa ai panganten awewena alah neangan tukang sama dangdanan sarua wae tuh sina kasalon loba awewe mah sarua jeung subadan jeung mayang arumat teh nah geus sanggupan pokona mah bener Bang pokona sanggupankeun masalah kitu mah kumaha geus salut aya keneh mo aya keneh Raka Prabu masa loba-loba teuing jangan anu kalima di mana pangantenan teh hoyong nyatana ditarik ku kareta binarom
kaleta raksasa nu dicanakna ku raksasa berat bang kaleta raksasa susah tuh bang cuy alah pokoknya malam menjeng iya kabeh urusan oke pasti beres nyen keretek wetu cing gede dimana oleh panganten nyen keretek hias nu alus ditarik mang ditarik na ku jelema raksasa alah gampang atuh nu kitu mah gampang angel saha namun kangen permoni putrana si rasa dewa panjangku gede cari sarua si bongsor tapat beres mang sanggupan beres mang sanggup ayah kene mo ayah kene di mana sadacan oleh panganten teh koyong dipanyanakeun medil si mantaka yang bedil mah nah tuh nginjem mereka polisi bedil mah tuh gampang tuh aku ke polisi nginjem ke bapak hajat bedil mah bedil si mantaka ngaranana dinya tulisan bedil si mantaka gampang pataring dapat ibu solana gede itu kangen make pepetasan make mercon gampang geus kecil sanggupan terus mah sanggup aya gede mo aya kene naon deui di mana oleh panganten teh koyong dipangyanakeun gamelan silokananta koyong dipirikna ku gamelan silokananta gamelan ajaib gamelan bisa nabeh tanpa aya nu ngakolek tanpa panayaganana gamelan silokananta mah alah gampang itu lo ayeuna mah pan loba rekaman loba CD pan loba CD pan ayeuna mah nginjem gamelanana basa loba gamelanana nginjem dan nutup nabeuh we urang nginjem urang nginjem gamelanana kapan ditakola hayang ditakol kapan ditambah gamelan ajaib setel kasetna gampang geus sanggupan bisa nambah segala rupa siapa sanggup aya kene bo aya kene di mana oleh panganten teh koyong jatana dipilih dipanyanakeun serah kancana utawi bangsal kancana naon mo bangsal teh beas kancana emas mah alahna aya angel kapan asdina mambeungan loba gunung emas ieu eueuh teuing beasna pa dicek emas itu gampang itu kurang bumbukeun emasna aburkeun jeung beas lah hiji moal atuh moal aya angel tunggu itu nyari ya tunggu ya sau aya kene mo aya kene di mana oleh panganten teh koyong dipanglengserankeun ku monyet bodas dina laguna kasinoman monyet bodas kumaha monyet bodas mang alah tukang bonang siga monyet cek teh warna bodas si AI doi cek teh warna bodas palu buntutan
kali make buntut eta mah sarua kemu-kemuna kebi-kebina sarua jeung monyet tukang bonang MPP mah terus lampang saupan Wis sanggup mah sanggup kok aya kene di mana oleh panganten teh koyong dipangjanakeun nyaeta ingon-ingon sami mancal pangu nyaeta koyong muning anu jumlahna 100 tapi jalur wungkul mah yang muning mah batur madoma bari hayang muning mah alah pan beunghar meuli we nah atuh sukuna bararonas diincet bodas mah dipilok belang mah si akhir ge belang teu naon dipilok beres mah sanggup barupina make eta raka batara syaratna sakitu sawae zaman tiasanya nak persyaratan eta berarti eta picaron salakieun haji panjenengan ya tenanan upami kitu sok daya yang nama kapokar we kapokar mana kapokar nah upina eta aya syarat-syaratna timayangan wah tenang pada diri sang pisanggupan mangawe saha wae anu tiasa nyenak persyaratan eta bakal dijantenkeun caroge na nyatana mayangan iya antosan keun akang rek bawa kabeh salah ulang jiapkeun mah ayo upami mang anu nyenak syarat-syaratna eta tersa dijodokeun ka mang ya upami kersaeun mah teu janten masalah beres tenang we bakal dipangjenakeun syarat-syaratna tenang we bakal dipangjenakeun tenang we bakal anak gua Gatot Kaca wah kedah kapada putra panjenengan pilarian syarat-syarat eta pikeun rara pina Kangjeng Rama Paman jimatiwa mayang arum moal boga salaki ka Arjuna moal boga pamajikan ka mayang arum syarat-syarat anu bieu ayana di sawarga wartoskeun ka Arjuna kersa ditikah nanging nyuhunkeun persyaratan anu upami hidup jatana teu tiasa bilangan tepangan kakang Semar tepangan mau nyuhunkeun patosan kakang Semar mau ngatur lebu nuhun laksa ketika pigan putra panjenengan pada muli tingka amata belah kasep atur yakin gitu Arjuna nu bakal
ngengingkeun persyaratanana ai kaula mah pasti yakin sabab saur Kang Janga makapungkur Subadra ulah dikawinkeun ka sasaha pasti ka Arjuna gatunana rupa begitu mah ulah antosan deui urang kantosan di kabupaten maga deui gitu gedung dhuwur kali samur pagulingan sepiting trip ya sepiting trip gedung dhuwur kali samur pakulingan sepiting trim ya sepi pepetetan samya murah amya murah paling bilang jeruk manis panjeruk manis si gelatan lain kang kawinan kot sapa bagus tunalalampahan Raden Gatot Kaca anu muli deui ka nagara amal tamaksana batik laporan ka para pangaguna mata teka catur di jalanan iya Raden Gatot Kaca parantos laporan kang janten maksat nyatar ayalian pada kakalan kumaritis kaya Raden Gatot Kaca ngudun tiga kana wiati ngampah lemah lirlang layangan pegatalina pantang rentang diancam kupati tegar pangker tipaku sarakan tararegrok tararenggo sabarahan turmaku tata titik turatati wani bencar jiwa raga ing kakang kumangku samata jiwa sawawa luhur budi es Tuhan terjalir janji yang tetap peringganan
urang karek kakarang tumaritis urang nepangan wasema iya aing rekat tumaritis aing rek beta tulung kasemar pikeun syarat-syarat simbayangan geus kabayang si Cepot pot lakuan kau pot anu nuju sempal kapiguyon sareng Cepot udawala nalagare sumara kamanikan tikanggangan ujar kadir kakang ilaing gitu buru gitu eger mah tepan numungaran ka urang Taraju kaurang Taraju kaul khususna ka Bapak Rasin sareng Bapak Haji Ebo ATM urang apaan eta teh di zaman pun aki gitu di zaman pun aki memikat cinta seni Sunda wayang boleh khususna mungul pawenang pan ukur saeuna tiasa lebet ka daerah Taraju teh uja di zaman pun aki kapun Bapak oge ne ayeuna hapun tene gitunya ka urang Taraju ujang boh bilih sumbang halang paket rok takolna da malum leleng ka halu gebeh ditu kene diajar kene
Selatan garing kongkonan warang kinulungan datang nira lingkongkonan semaka pihak tur juragan ageung tarik babar oge teka kantun ka juragan anu ditampi wa abdi pun aep bulan daun aib aepot bulan aep alias cepot alias burubuk alias ayut aga alias mamam nyai alias bagong alias solihin ya kitunggalan wayang solihin pada ngaturkeun semah bulan tarik babar abdi pun Ustad Udel Mustafa pada ngaturkeun semah ka juragan ageung ka juragan anom diterima dawala abdi pun gareng suneng sih ulang naon sih teh ngaranna abdi hijikeun gitu ke ieu bade ngatumar saga agan teh bade ka mana ngahaja aing katumaritis ngacurang aing katumaritis aya rek nu ditajakeun naon kulang ieu teh meriasara luas moal bapak minjem duit ke juragan ageung gitu ieu si Gatot tadi datang kadualwati pikeun ngalamar Jang Sidre kange ngalamar Jang agan pangaulaan mbe baba biro jodoh lan si mayang arumna bisa dikawin ku si Jedek tapi menta syarat-syaratna nyuhunkeun syarat iya nyuhunkeun syarat Pak naon syarat-syaratna hiji hayang dirias ku Dewi Gedeng Patang Lodaya eueuh beuting gedeng we naon ieu atuh sagedengeun we kalau naon beuting mah anu kadua hayang diaping ku pangaping anu sarua jeung panganten boh lalaki da boh awewena anu katilu melta dikepetan ku kepet si Badaru anu kaopat menta dipangbawakeun bedil si Mantaka anu kalima hayang dipangbawakeun gamelan silokananta gamelan tangpaya nunakona pras anu kagelep hayang muning ieu aya kan hiji ulah ieu muning muningna sukuna bodas kabeh jalu hungkul ieu masih ada suku beungeutna nu bodas sebulan hentong newok-newok wae atuh si
sidik dunungan teh keur aja perlu keur serius berarti ngiluan teu rame atuh anu katujuh beta dipangwakeun bangsal kancana nu kadalapan hayang dilengseran ku monyet bodas dina lagu kasino mah ya sama aduh aya anak agak amuing aya gening salak-salak nate anu sesahung disimak dikit terang kedah kamana milarianana etak syarat-syarat kane mayang arum wagasaka jadi teu apal mah teuninga abdi mah kula saha nu apal siga nu apal maneh pot lumaos abdi teu terang upami eta aya di mana mah mung abdi tiasa nuduhkeun saha jalmina anu terang saha bejakeun si gareng bulan lu anjing kak balik kana we apa bade timbana eta syarat-syarat apa kan di mana hanya duka kan lu balik cekek sampai abdi mah terang di mana ayana mung terang teh abdi ka jalmina anu terang eta syarat-syarat saha si udel kopakan kadinya jadi kakuring teh teu nyaho-nyaho Bel, apa mana di mana eta syarat-syarat terang akan terus si gareng terang abdi upami eta nama mun jalmina anu terang eta nu uninga syarat-syarat eta terang saha balik siapa biar ngomong teu apa pohong modus ieu nu apalna tah bar abdi akan balik mah nah jadi ka abdi akan ulah sok api-api pamali ya ulah sok dibuni-buni ayeuna teh pandunungan teh keur ngabutuhkeun pan baheula bapak ngomong di mana dunungan ngabutuhkeun ke ku bapak rek dibawaan sok bedakeun we sok jeratna ulah sok dibuni-buni hari aing teu apal kudu kumaha alah ulah sok sok atuh sia deui ngomong sok lah ulah sok dibuni-buni tuh da bapak gepat baheula pernah ngomong ya bapak teh turunan sawarga pasti apa
eta teh pasti disawarga kabeh lamun lain kumaha alah tonyok babi bapana sok ngomong sok hawatos karunya dudungan urang geus kurulang kuring nean ka itu ka dieu sok bedakeun tadinya atuh Spiderman sia cek saha bapak-bapak lu ya cek kuring alah cuma ortodok itu aja ngarapan balik bang ditanya balik ke lasuri jelema ieu mah kalah hahaha leuh mun teu untung mah itu balik bang muhun akan uninga saja nama abdi di mana eta sadayana syarat-syarat kangen nikah agan pangaulan teh sadayana nu sawarga harta bana sawarga Dewi gedeng patang lodaya eta teh memang tukang ngarias di sawarga terus aya deui pajang mas aya di sawarga terus deui hoyong diapit ku panganten anu sami sareng panganten aya Dewa Kamajaya anu sami sareng agan pangawulaan sareng nyatana bidadari Dewi Ratih anu sami sareng agan Subati kadele lain nasib Kamajaya Dewa Kamajaya ya terus kareta pindar eta mah aya diwaringin pitu anu ngajagina raksasa Kalawijati kebo eta mah ayana di Tegal Syawat-awat anu ngajagina teh si Dadung Daru gamelan Silokananda nu sawarga gamelan Silokananda bangsal Kancara nu sawarga sadayana ge harta benda sawarga monyet bodas pan ieu saurabi oge tah nuhun kasep wios wiosok jadilah kumaha mah kieu we ayeuna mah agan kawaringin pitu tepangan datana Kalawijati suhunkeun namut kitu saur abi Kalawijati mun abdi bade ka sawarga sareng juragan anom bade nyanak pajang mas Dewi Gedeng patang lodaya keun eta tanggal waler abdi iya pon milu maneh jeung aing pon teu milu dicekek sama aing milu maneh milu iya tuh heula tuh ulah diangkat iya tuh heula turun keur da bisa teh sama apa abdi mah tuh turunkeun turunkeun abdi milu sabon ajan ditah milu diturunkeun dibebeutkeun nih daya deui dan ke itu ah kemana itu ah
gitu atuh ayo jadi kokolot ulah sok sumput panit demi dunungan urang mudah-mudahan kudu nawaran kolot mah jajan lah ade jang sok wayahna we ayeuna baturan juragan ageun kawaringin pitu bisi si kalawijak nit apaleun ceuk bapa we oh gitu ceuk bapa mangga atuh pamit kitu mareng hayu reng hayu urang itu ah gitu gas ya nah maneh malong anjing teh semar wah kemana ini mangga anu mah sareng atuh ulang ka sawah kabari lampah nai Arya Piman pada kawaringin pitu teka catur jalanan kocap pawon turing di waringin pitu nyata kalawijak ngan muju sami ngajaga nyaeta kareta pinarun kaget barang kasumpingan Arya Bima ieu kalawijak kitu kayana dalur kaula kumpul kalau pulang begini deh dalur kumpul katempoda ti kajauhan aya manusia nu ngacorak ka ieu tempat ring saha ieu manusia nyadiri masih ngecari Kusi diruk malih saya kusi ayah kerasa di mana nawan tempo itu ayah jelema nu ngacorak ka dieu woi yang kumbetnya kusi diruk malih saya ulah
Cekena ulah kepala Ulang sedaya Bungkus yang ngigal teh. Ayo papola juga satria wae. Kumpura Aduh, hampura. wing tu bisa ngugel Bisa tinggal. kumpura Orang Jepang. suri Diuk mana? Adik, lain awak pondok itu bude uyanuan kuste tangah ke Ayah jelema tuh tempong aja orang kadir. suha Ya teuing. urang muna Atunya teu apal. kusep entu kasep itu. Teu nyaho. Adik, mun teu kusep masih nabulik duit Nah, datu kusep wah yang kasep sih mah. Adik, nya kustu Aisyah ngomong jeung saha? Boget nang di dieu tah. tangah. suri bos suri Lain pondok itu. Diuk. suwe Get diharapkan dulu. Cek aing di tukang. Yang ketinggalan kamu yang disebut gue huyang duduk yang disebut sudah sunatan. Kumaha di pawana Iya. Dengan sedih gulo uya uruyan Aduh, ayo ayo. Pon. Abdi kan? Dia pon. Lebat cenakan deh. aya naon kan Dia mana? Aduh. Disangka naon udah nyari. suara ieu jelema Aya eta ngejentul eta leupeun. suga teh sungai mah Alah. Kenapa? tunumpo mune tunyuho ieu juluma monyong enaon atuh Eta. Tantang ngejentan. wes Gusti. nuan mulutot Lain dicabakan sirah merenya banget. suga teh lain jelema Amak. Aduh. Di tukang saya diuk tuh. Mau minta diuk di tukang yang diharap. nuan gusti Di tukang sia diukna. ulim Pindah ka dinya tuh. Silakan ini. Kenapa? Bau gitu. Wah. Ringan gitu kan. nah tah sia teh indah Diripu gue. silakan Ya di mana? Oh, terus ke diwinde itu. Ya pergi banget. Diciprit gitu. kita jelema geus kadinya deui wae